Ada apa di balik makna lagu Cincang Keling? Kau lagi nembe uninga makna nu dibalik lagu Cincang Keling. Dede teuing. Lamun teamah diregepkeun kana ati sanubari mata goh goy liang tai. Punten amang ibi. Mugi-mugi ditebihkeun tina sifat-sifat anu dipiboga ku Bapa Satar. Nu mana cenah manusia hirup di dunia teh ulah siga Bapa Satar teh. Kunaon sababna amang ibi? Sabab Bapa Satar ngabogaan sifat cing alias lir ibaratkeun sifat ucing. Lunda lendek bager peda hareupeun dunungana. Geus eueuh dunungana mah terilik lirik kanan lirik kiri belakang depan tungtung nama cuka cokot barang alias madog. Dahar oge naon weh si ieu mah omo nu lain hakna diglebok. Nu kadua anu kudu dijauhan, Bapa Satar ngabogaan sifat cang alias sifat nu diibaratkeun peucang. Unclang aclang tujah tejo senggol kanan senggol kiri. Nepi ka hayang nepi kana tujuanna. Sok sanajan najong batur alias teu mentingkeun batur. Mudah-mudahan dijauhkeun. Nyikut kenca, nyikut katu jeung ngagulingkeun batur sapagaweana. Terus Bapa Satar ngabogaan sifat keling alias sifat nu diibaratkeun sifat manuk kelang. Helang mah yeuh mun geus di luhur kawasa luhur kawasa bae si eta mah. Awas panenjona kana dahareun apal we kana piuntungeun mah. Sok sanajan nindes jalma anu leuwih lemah. Terus sifat Bapa Satar teh boga sifat manu cingkeleng. Lamun geus di luhur tah mugen alias mager males gerak. Tapi jabatan hayang angger. Jelema naon kieu? Kok icing tapi hayang angger jabatan. Eueuh pergerakanna. Eueuh pagaweana. Cineuteun bae si eta mah embung turun tina kakawasaana. Nepi ka poho hayo we dunya. Poho bawaeun ka akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Nepi ka tah trek tek waktu ajal akhirna Bapa Satar blos ka kolong alias kaliang lahat. Bapa Satar buleuneng alias teu mawa amal saeutik-eutik acan. Naon anu diudagna, naon anu dikumpulkeunna teu aya gunana. Teu aya anu dibawa iwal kagorengan beh si ieu mah. Nu maturan jaga di akhiratna teh. Mudah-mudahan urang kuuningana makna lagu Cincang Keling urang ditebihkeun tina sifat kagorenganana nu mana bisa nyegah ngahontal jeung poho ka Gusti Robul Ijati. Naudzubillahi min dzalik.
Iya jantan pepeling pikir jisim kuring umum nak ka orang Sunda.